Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Wijana ti kelas IPS 2 bade ngadongeng carita Entok Mas. Hiji poe hirup patani nu cicing di gunung anu geus digupug anu geus reyog di baturan entok hiji-hijina ngaran patani eta Mang Juli. Hiji poe isuk-isuk pisan Mang Juli indit ka sawah dititah ku Juragan Lurah entogna diantepkeun ngencar hiber. Mang Juli balik sore tuluy ngampihkeun entok terus tuang haje na jero hate Mang Juli ngadoa, "Gusti, jadikeun abi jelema beunghar, mun tuang teu jeung uyah wae, sagala naonna bisa dituang." Isukna Mang Juli di reuwas aya nu hurung, pas tingali nu hurung eta asalna dinu kandang entok. Si horeng hiji-hijina Mang Juli entok emas Mang Juli atoh lantaran mun dijual bisa deunghar. Isukan entok Mang Juli endog emas deui. Mang Juli jadi beunghar boga sawah sorangan. Tiap hari Mang Juli ka kandang entok jeung mawa hiji entok emas. Lila-lila Mang Juli cape tuluy mawa bedog jang meulah eta entok. Sangkan emasna kaluar kabeh. Saenggeus dibeulah teu aya emas nu kaluar tapi entokna kalakah paeh. Mang Juli jadi melarat deui kusabab duitna dipake jang kaperluan. Sakitu dongeng ti Sumkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.